asih di antara aranjeun sanggan aranjeun hirup aya dina keting terima. Kunaon itu Korma Jonar di belakukan ini
arek kudu ngaganteng we kieu heukeun. Heukeun. Da geus kolot mah bakat. Paset ngabelekuk teu darada leuleus teh apa? Kaluhur nyuladut ka handap nyoledat. Tah dilap. Amare ge balik teh kota inung budak kitu ngomongna teh. Nah sagede cenah ki puguh nilap. Kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dun salam dun mareme ya. Ngajawab salam teh kulang rame. Pan aya rahmat jeung barokah dina salam teh cu. Boko moyo nu pangantenan, tos di istrena nu geulis jeung nu kasep nya. Heueuh piraku atuh urang kucurkeun mempengabring. Pancek sepuh oge. Sur pangarsa Pak Haji. Leuwih ti 40 saadi ijabah cenah gampang. Sok ayeuna mah pangbeung urang doakeun. Melalui salam we heula. Kun doana mah bagian Pak Ustad ke. Da salam oge aya rahmat jeung barokahna. Sok balikan deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah li ijabati doa Pak Haji. Mudah-mudahan ngariung ieu sing aya nu diijabah amin. Oge rumah tangga nu kasih jeung nu geulis. Sing mawadah warahmah tur sakinah. Kudu cara ake geus ake-ake ge ngeunah cenah. Tah kitu. Oge atur nuhun. Ayeuna mah meureun mapak calon panganten ieu teh. Da geus jadi panganten. Tunceuk bahasa kolot baheula mah mulung mantu. Kitu nya cu. Lain bukan berarti mulung teh dipulung dicomot kitu lain. Diaku dibagiakeun. Saking ku bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri Pak Haji. Sareng Bu Haji teh meureunna ieu teh. Nyiapkeun kitu wah luar biasa. Mudah-mudahan sing aya kaberkahan ka Pak Haji hajatna dina dinten ieu. Oge dunungan hatur nuhun utos katuang dileueutna ku kuasa para kanca. Duh sing barokah. Oge nu teu acan katuang oge sing berkah sing raos sadayana amin. Urang doakeun heula. Ieu tamu urang anu di mana itu cep di Sukabumi da wangi ya Sukabumi sarua ke Sukabumi na mana Selabintana wah zaman uang mah baheula Selabintana teh leuweung ayeuna mah tos jadi kotanya tos wisata da kamari ka kitu teh loba nu harerang Pak Haji ayeuna mah syukur ieu kasep kieu di mana nih menang jadi menang urang Selabintana di mana hayang nyaho wah di mana pangina? Hah? Tina Shopee. Oh, ini on. Di COD-keun ya. Oh, nah, alhamdulillah. Heuh sanaos tina Shopee mudah-mudahan sing berkah ya. Heuh hampura masuk salah wah. Hampura heuh ieu teh lain culang-cileung teh cu. Lantaran sok teu percaya matang kudu nu kapercaya ka Syekh. Ulah cara uahnya. Lantaran kamari yeuh tinu hajat Pak Haji teu mau adus yeuh sia aki-aki gejul cenah ulin paling ge cenah lain ngalengser cenah majarkeun teh biasa nah sok aya kardus tulisan lengser doa kemarin mah kardusna teh hiji Pak Haji atuh icu ai abah cenah ari jang urang mana da lengser hungkul ai dayang teh sia ngajian dok cenah teh gimana rezeki lengser eta mah di ditu di dieu mah entong entong tinggalieun gitu mah jar heureuy Pak Haji ulah tong dianggap heureuy tong dianggap heureuy mah tak kitu mah aja heureuy cenah alhamdulillah barokah oge hatur nuhun kati ka saha ieu teh ka MC Bunda Yuni oge kau bos Uwa ya tim dekorasi teh Bunda naon sok poho Raisa Bunda Raisa si demplon kalem mudah-mudahannya ieu sing barokah ieu penting jol-jol sasalamat tegep beri nempelkeun naon ieu jeung naon alah cenah jang 4 manjarkeun teh syukur Bunda Raisa nuhun oge neng naon hiji teh
Neng naon hiji ni teh? Manda. Manda, heeh. Lah pokona nu ngadukung utama tukang son. Gua babarawa ka dia tanpa son ripuh ge serat. Sing barokah. Sanajan gajina dan nyaho pernah jadi tukang son baheula tahun 2000. Balik geueuh datang panghulana balik pangpaneurina. Salah dicarekan ari bener mah tara di beja-beja tukang son mah. Tuh sing barokah kasetnya, sing sabar. Dan tukang son mah tuh pang sabar-sabarna jeung jarang didoakeun. Kuam didoakeun sing barokah can kawin sing berburu kawin. Cuak lalengokkeun. Edes ya. Kali ya. Teu hayang kawin ya kelas 2 SMA oge lah. Cicing maneh. Atuh cuah. Ka mana ya teh pamajikan aing teh? Naon atuh? Hampe ka tuh aing ngomong teh bari nungguan sia aya teu mundur-mundur. Aing teh ngadengikeun sia ngomong teh nunutan. Palingan di dieu ada cara langak pe hungkul. Wah geus gararing huntuna. Atuh musikan heula. Aya kudu make musik atuh sholawat are. Kapan ame rame? Oh meh rame. Heuh sok nih musikan cenah. Punten Pak Haji ya. Dia pilih si ieu mah dari. Bujur di nuraga mokat muter gitu sih mah. Di kamar mah kos guguling. Wah kuat-kuat dipakai wudu. Bapak teh nangis ngaremeng. Panggil mah acara teh. Acara naon? Tadi teh dihalalkeun heula. Heeh. Kitu jadi ngidgomkeun teh mimiti antus kinal awal watu hija pisan nih. Jadi ngahalalkeun haram teh ieu tah. Ayeuna mah geus halal ieu. Asalna mah daging teh haram. Halal ayeuna mah. Kita Oh, untuk berdua tapi aing mah jaga bake jeung sia. kita mah geus halal. Oh, tadi kecek aki-aki kieu cenah. Sarua teh cenah aing mah baheula di itu di pipir. Aing mah cenah baheula ngar di rapalan teh. Teu kieu cenah kumaha kieu? Gerenyem. Sah, kamari we aing mah cenah. Gus. Oh, untuk si Abah ho da sarua cenah. Kudu salam bae urang teh. So. Aduh, hai. Baik. Tong sora eta sia kanyahoan ti katohian. Moal bebeunangan sora eta mah. Oh betul. So. Singgali mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua sing bener. Salam sing bener lain kana waalaikumsalam sujang ke kana cucung ngirengan. Kudu kumaha aing teh kira Sing geunaheun kita. Assalamualaikum. Eta mah tuh MC dangdut. Tong di papaw sok sing. Aya anu ngonang nu mana? Anu ngonang mah tuh. Nu itu. Pak Haji tuh Pak Haji mah ku budak. Oh itu. Antar heula kana Naon? Ayo Ya sia mah minta ongkos. Pak Haji euy. Aing sok era. Iya teh iya. Sok era aing nu Aduh aing mah kajenting bablasekan kembali. Ieu. Abu. Haji. Aduh aing sok era lu narima duit teh euy. Karunya ieu bukan gegebegan. Hajeun neng. Tadi gini ditunggu sabar hiji nu lewat. Jantung. Aduh, Pak Haji. Aduh iya mah. Kades ya. Aing mah era sok narima duit Naon atuh? era sok beungetan. Gusti, mah perang. Gusti. Aduh aing nu tika aing mah perang bajang. Atuh. Ampunanya. Naon sih teh menang tong parang peta kudu teh. Nyari dia Ada suku. teu teman aing mere mah. Baji dah. Aing dua kali neangan eueuh musik wala isi eta mah aing aya musik wala. Baji dah mah. Ripu imah Haji. Sadam teh kana susukeun aing hese nyokot. Teh ko orok sia mah omong kan gede sabelah. Lah ieu mah abu-abu atuh Dua ribu. Pak Haji damang. Aduh.
Jabarok. Tuh cina kini musikan kayak bola atuh ieu can bea. Can bea tuh. Mana jadi oh kurang tidak kayak bola atuh da ieu can eureun. Kan oh desi ieu mah lu can dieureunkeun mah haji. Tak kitu musikan. Lah turun. Mungkat. Karek ti sabelah. Aduh. Karek ti sabelah. Cek lah bah. Situ capeun. Karek Haji mah. sabelah. Jadi tuh teh jauh tong sok di barang tong sok barang. Ada kan ngerti Ngerti ya, Cep. Bapak Bapak Dekorasi yeuh. Oke bah, iya rada pagi bae. Dekorasi yeuh mangke mah baju eta teh jang ibu hajat make pesa. Sekali ini bah. Alasan lu teu mawa pesa. Aduh, Nah diduakeun. Pak Haji dah mang. Dunungan barokah. Eta tadi mantonya. Barokah sing salama. Da kieu aki-aki ieu mah. Mata duitan. Lain. Tapi kumaha nih jang emok. Badagul. Oke. Itu orisinil. Oh bieu teh Bapak Hajat, Bapak Besan. Di Bapak Bes. Ibu Pira tilu atuh ya. Pira Bu Haji. Tilu. Pak Haji pira 2.000. Iya, Pak. Urang dukung ieu. Ada dong. Ampura. Ampun, Pak Haji. Menyatu panasnya. Aduh. Naon deh. Pun panas sih panas. Aing mah dah. Hayang dimusikan cina apa? Lain kayaknya lah. Naon? Di teh pagarayu kalau joget mah. Arek. Tadi teh geus mesekeun ieu tah. Bresmed mana? Iya arek. Ada kayak panganten ge kudu joget. Nah, mah jadi moal. Musikan heula. Sok eta samping hejo Operator. Serah. Di samping hejo. Leulekeun. Obat hejo.
sih. Joget ini yang sapotong cenah si Abah yang joget. Abah yang joget. Jadi si pakaulan nih. Sapotong deui, sapotong. Sok sapotong. Aya nya abi si kucing. Si Abah pakaulan nih. Sok samping hejo ka tengah na we teh. Leget bahasa. Tahu itu pelacur. Kan santan gitu atuh. Ayo samping hejo pakaulan si Abah. Masih nyarengan deui. Kedua saudara. Bandung, hari Abang Bandung, Abang PBB masih urang Bandung, kuliah urang laju kota, Umi malah pada, urang Jajawa. Samping hejo na. Hejo, nu jadi totu deh, sampai kamu jadi paniaka. Batas bah. Urat tangan tar aing. Sih abah. Didik kok. Lain abah. Heeh. Lawan tadi sawer mau maksa. Itu atur nuhun. Rezekina Pak Haji Bu Haji oge kasadayana. Sing barokahnya kau mau ke keluarga wah. Oke sing enggal dibales. Ku rezeki anu berlimpah amin. Sing janten kiparat kana kaawanan amin. Amin. Oke anu gaduh keluarga. Terus teh aya sing dugi ya rezeki teh. Kitunya sing dugi amal sodako ibu niatannya sodako lah. Nah, gitu. Dari amal ini ya atuh nya. Aduh. Kekuatan sakitu. Nu kapihatur hatur nuhun kasadayana. Dina urang lajeng kana mapag. Mangga bro gasep geus urang mapag.